Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa in qulta maka lamun ucap anjeun bayin martelakeun anjeun lana pikeun kami makna tafwidi kana makna tafwid wa hukmahu sareng kana hukumna tafwid. Fa'lam maka kedah uninga anjeun annaha huna saesuna eta tetep dina ieu masalah tafwid. Masalah tafwid paslaini ngabogaan dua pasal bihima kalawan paslain yattadihu jadi pertela non al kalamu cariosan. Ahaduhuma ari salah sahijina itu paslain eta maudhi'ut tafwidi tempatna tafwid. Wa hukmuhu sareng hukumna tafwid. Wasani jeung ari nomor kaduana eta maknahu maknana tafwid wa hadduhu sareng had tafwid. Ta'rifna tafwid wa diduhu sareng lalawanan tafwid. Amma maudhi'uhu anapun ari tempat tafwid atanapi kedudukanna tafwid eta fa'lam maka kedah uninga anjeun annal muradati saesana saesuna pirang-pirang perkara nu dikarepkeun teh eta salah satun ayat 3. Muradun tegasna kahiji perkara nu dikarepkeun ta'lamu anu uninga anjeun yakinan kalawan yakin annahu kana saesuna itu murad teh tafasadun karuksakan wa syarun sareng kagorengan la syakka anu geus teu mangmang deui eta maujud bihi dina itu fasad. Albatata sama sekali kanari seperti seuneu wal adabi sareng siksaan. Wafil af'ali sareng dina pirang-pirang padamelan kal kufri seperti kakufuran wal bid'ati sareng pabid'ahan wal maksiati sareng maksiat. Fala sabila mangka teu jalan eta maujud ila iradati dzalika pikeun ngarepkeunna itu al murad. Wasani jeung ari nomor kaduana eta muradun anu dikarepkeun ta'lamu anu uninga anjeun qat'an kalawan pasti annahu kana saestuna itu murad eta solahun ayeuna bagus al jannati seperti surga wal imani sareng iman was sunnati sareng sunnat nabi wa nahwi dzalika sareng saumpamana itu jannah ilaih. Paraka mangka eta tetep pikeun anjeun iradatuha ari ngarepkeunna itu muradat bil hukmi kalawan mastikeun. La mudhi'at aya tempat eta maujud li tafwid pikeun tafwid bihina itu hazal murad. Itlah hotorokana aya kahawatiran eta maujud bihina itu murad. Wala syakka sareng teu mangmang annahu saesuna murad eta khairun kasayan wa salahun sareng kabagusan. Wasalisu jeung ari nomor katiluna eta muradun perkara nu dikarepkeun wala ta'lamu sareng teu uninga anjeun yakinan kalawan yakin annalaka saesuna eta tetep pikeun anjeun pihina itu murad solahan ari ngabogaan ayeuna kasayan. Al-fasadan atanapi karuksakan wadzalika sareng ari itu al-muradus salis. Ari itu al-muradus salis eta nahun nawafili umpamana pirang-pirang pasunatan wal mubahati sareng pirang-pirang perkara anu dimenangkeun. Fahaza mangkari itu al-muradus salis eta mudhi'ut tafwidi ayeuna tempatna tafwid atanapi sasaran tafwid. Walaisa mangka teu aya eta laka pikeun anjeun naon anturidaha ngarepkeun anjeun kana itu nawafil mubahat qat'an kalawan ayeuna mastikeun bal bil istisna'i baik teh kalawan ngacualikeun wa syartil khairi jeung ayeuna nyaratkeun kasayan wasalahi sareng ayeuna kabagusan. Bain qayyata mangka lamun ngaidan anjeun iradataka kana pakarepan anjeun bil istisna'i kalawan ngaistisna atanapi ngecualikeun bahwa mangka itu ma qayyatahu eta tafwidun tafwid ngaranna. Wain arota jeung lamun ngarepkeun anjeun dunal istisna'i kalawan tanpa ngaistisna
bahwa mangkari itu in arodta eta toma'un madmumun toma anu dicela manhiun anu dicegah naon anhu tina itu toma pamaudhi'ut tafwidi mangkari tempat na tafwid idan nalikana itu hina ida arobta eta kullu muradin saban-saban perkara anu dikarepkeun bihi anu eta tetep dina itu kullu murad al khotoru ari kahawatiran wa huwa ari khotor eta alat tastaikina teu yakinkeun anjeun solahaka kana ayana maslahatna anjeun bihi dina itu murad.